inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatu kullu. Saestuna dina diri urang teh aya disebut getih gimpal alias hate, di mana alus getih gimpal bakal jadi alus kana anggota badan, di mana goreng getih gimpal bakal jadi goreng kana anggota badan. Alus getih gimpal alias hate bakal hade kana badan, lumpat kana suku lengkah bakal jadi lengkah ibadah. Atena alus leres, lumpat kana panon ate alus bakal ninggalna ibadah, lumpat kana ceuri atena alus bakal ngadenge ibadah, lumpat kana bibir hatena alus bakal obrolan ibadah. Nah hatena alus.